Alhamdulillah, alhamdulilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Al-ayah. Puji rawuh syukur sami-sami orang sangakeun kehadirat Ilahi Robbi Allah Rabbul Izzati anu mana dina danget ieu masih keneh maparin rahmat karuniana ka urang sadayana. Salah sawios rahmat nikmat karunia anu senantiasa katampi ku urang dina ieu saat nyata tangtosna nikmat ngaraoskeun tumaninahna kaimanan, ngaraoskeun nikmatna sehat kantenan afiatna. Ku kituna urang sadayana senantiasa ngaikhtiaran naon anu ku urang dipidamel dina kahirupan urang sadidinten teh henteu leupas tina predikat ibadah. Sakumaha panginten sapertosna mah uah uih dina lambay urang atanapi bahkan uah uih dina cepil urang. Kasauran salah sawios sahabat urang uninga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kantos ngadugikeun hayatuna kuluha ibadah. Sagarupi hal naon anu ku urang didamel dina kahirupan urang kuluha ibadah. Sadayana sagala rupina mangrupikeun ibadah. Ibadah anu mahdoh komo deui nya urang uninga anu tos ditangtoskeun kaifiat atanapi tata carana waktosna urang ngalaksanakeun salat, saum, zakat sareng sagarupina urang keukeuh peuteukeuh teguh dina hate urang kedah ngalaksanakeun ibadah. Oge nu teu hilap anu goer mahdohna, aya nu goer mahdoh mah panginten secara rinci waktos sareng pelaksanaanna tata carana teu dijelaskeun. Tapi urang panginten bahasana pamimurang kalih ayeuna mah tiasa ngaeksplor, tiasa ngagali. Sagarupi bentuk kasayan teh sanes dina nu mahdoh wae, tapi dina nu goer mahdoh hartosna muamalah urang, kahirupan sadidinten urang, bade gaulna, bade nongkrongna, kasabna urang sagarupina kedah janten ibadah sakali deui mudah-mudahan urang sadayana kalabat jalmi anu tiasa ngamaksimalkeun ikhtiarna pikeun nyaketan karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iwatu iman rahimakumullah. Hapunten nu kasuhun hoyong didugikeun nya simkuring kumawantun payeuneun para sepuh, ibu bapa sadayana, asatid sadayana, payeuneun Ustad Amin Mukman, guru urang sadayana, guru simkuring pribadi. Kalabat ti dieu seueur guru-guru simkuring Ustad Isan, Ustad Yuris, kalabat ieu Ustad Farhan, Ustad Anom ya. Pun anu kasuhun dina ieu saat simkuring nadawidi kanggo ngiring cumarios panginten. Sakedah nama dina dinten ieu teh jadwalna mah Ustad Tatan Taryono ditambahkan, tapi panginten anjeunna gaduh wagelan anu teu tiasa dikantunkeun. Mudah-mudahan panginten dina waktu sanes tiasa kempel deui sareng urang sadayana. Iwatu iman rahimakumullah, nomor kahiji aya intermezzo pamibahasa simkuring mah anu bade diobrolkeun dina wengi ieu. Intermezzo nu kahiji nyaeta hoyong ngawaskeun Quran surat Luqman surat ka-31 ayat ka-13. Anu mana
Ayatna teh pami diawaskeun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun azim. Ieu teh hiji panspesialan. Iwatu iman rahimakumullah. Aya hiji nami, hiji jalmi anu dispesialkeun ku Allah Subhanahu wa taala namina teh Luqman. Pami urang familiar dina cepil urang mah panginten aya nami Luqmanul Hakim. Kisahna kantos sering ku urang di kuping panginten. Ieu Luqman teh nahabat dispesialkeun pami urang uninga aya 25 nabi anu wajib ku urang diimani, wajib ku urang dipercayai. Tapi tina sadayana catatan atanapi tina sadayana nabi anu wajib ku urang diimani, teu sadayana nabi teh dicatatkeun namina dina Al-Qur'an. Teu sadayana ibu bapak. Tapi ieu ku dispesialkeunna aya nami hiji anu tidak termasuk tina catatan urang uninga para nabi teh ti kawit Nabi Adam. Dugikeun ka Nabi Muhammad sebagai Khatimul Anbiya, penutupna para nabi. Tapi aya namina Luqmanul Hakim. Ongkoh teu aya tina catatan anu 25 ieu. Tapi kalintang spesialna teh dicatetkeun dina sababarahaning ayat, bahkan diukir janten salah sawios nami suratna. Saha atuh aya Luqmanul Hakim teh? Saha aya Luqman teh? Iwatu iman rahimakumullah, pami telepat ngaos dina salah sawios tafsiran. Luqmanul Hakim ieu teh anjeunna hirupna aya dina samasa sareng Nabi Daud alaihi salam. Ai para ulama salaf teh, ulama zaman kapungkur kantos adu renyom, kantos ngadialogkeun. Ai Luqman teh kalebat nabi atanapi henteu? Ai Luqman teh kalebat utusan Allah atanapi sanes? Ternyata aya hiji pendapat anu sumpingna pami telepat ti Ibnu Abbas ngadugikeun bahwa Luqmanul Hakim ieu teh sanes mangrupikeun utusan nabi. Punten sanes mangrupikeun utusan Allah, sanes nabi. Tapi anjeunna mangrupikeun hiji jalmi anu soleh. Digambarkeun janten hiji kisah supados dijantenkeun pelajaran kangge sadayana umat Islam. Bahkan dicaritakeun dina tafsiranna teh ibu bapak rahimakumullah. Ai Luqmanul Hakim ieu teh anjeunna teh mangrupikeun hiji perwujudan tukang kai. Aya kisahnanya di orangnya tukang kayu jadi presiden. Tapi ieu mah benten deui. Tukang kai ieu mah. Sanes tukang kayu nu janten presiden. Sanes kisah Pinocchio teh. Timkuring mau nyaritakeun tukang kayu nu jadi presiden hanya. Tapi orang fokus kana Luqmanul Hakim ieu. Luqmanul Hakim teh tukang kai jaba anjeunna teh perwujudan hiji hamba, hiji maula, pamibahasa Ustaz Farhan mah. Hiji hamba sahaya. Anjeunna teh pami disebutkeun secara spesifik ternyata ciri fisikna teh hapunten nu kasuhunnya ieu dina kisahna, dina tafsiranna. Anjeunna teh dina kondisi fisikna henteu patos jangkung. Pamiteun mah siga urang panginten bapak-bapaknya, siga postur umumna orang Indonesia. Pendek henteu, ageng henteu, jangkung henteu. Teras teh dina segi kondisi fisik kulit anjeunna teh kalebet atanapi kagolong jalmi kulit hitam. Bahkan langkung rincina mah pangambungna lebar. Pamibahasa orang Sunda mah naon, Bu? Rebeh cenah teu nya jog ieu we nya. Teu patos jangkung, tergolong kulit hitam, pangambungna lebar. Lambaina ge kandel. Pamiku orang digambarkeun deui mah panginten identik di Indonesia mah sareng kondisi fisik orang timur, anu aya di wilayah bagian timur. Kondisina teh siga kitu nya. Tah,
seuk mah dina kondisi kitu aya gambaran dina hiji kisah aya hiji hamba anu nangis sesegerukan ka payunan para sahabat. Heuk ditaros ku para sahabat teh. Yeuh kunaon anjeun teh naha becerik. Mun disebutkeun ku urang mah jalmi ieu teh nuju minder ibu bapak. Naha bet minder. Naha anjeun becerik nya abdi teh cenah keur mah ditakdirkeun hirup di dunia teh sebagai hamba. Teu gaduh harta banda. Jaba sok dipoyok secara fisik. Maka tidinya Nabi Muhammad SAW ngawaler. Heug anjeun tong minder. Nah betong minder. Saestuna aya 3 jalmi anu dina segi kondisi fisik mah. Pami bahasa zaman ayeuna mah. Sad aya bahasana teh good looking. Aya nu good looking teh siga sahanya pami di dieu mah. Nya Sad Farhan lah. Tahun atanapi Gus Pian. Bersihnya rapih wae kulimis wae heug aya nu tadi kondisi fisikna siga tadi mah teu kalebet kondisi enon jalmi anu good looking dina zaman ayeuna mah Bu atanapi good looking teh pami ibu bapak langkung babari ngamisalkeun mah panginten siga artis lah nu ku urang sok ditinggal dina televisi atanapi dina HP urang sewang-sewangan tah eta jalmi nu good looking teh. Sehingga murang kalih zaman ayeuna mah pami henteu siga teu ngagaya siga kitu teh sok minder. Nah bergaulna atanapi kumaha bahkan sok janten tuntutan. Mataku ayeuna mah skincare-na di kandelan pan ibu bapaknya, dempulna di kandelan. Karena sieun henteu good looking teh. Tah tapi ternyata tadi menurut Nabi Muhammad SAW ulah hariwang. Karena tos aya 3 jalmi anu tergolong dina segi kondisi fisik kulit hitam, tergolong henteu pamiku urang sok ngabenten-benten dina kondisi kulit mah kurang good looking lah. Tapi parantos dijanjikeun baris lebet kana sawargana. Anu kahiji urang pada uninga panginten golongan kulit hitam anu parantos dijanjikeun kana lebet sawargana teh nyata Bilal bin Rabah. Sakumaha saking populerna hadis urang uninga Bilal bin Rabah mah nuju samasa hirupna wae keteplak naon bahasana teh tarumpahnya tarumpahna teh tos ka kuping ti sawarga eta nu kahiji Bilal bin Rabah muazzinna samasa hirupna Nabi Muhammad SAW. Aya nu kadua namina teh mahja. Aya mahja ieu teh dina kondisi fisikna saperos kitu heug anjeunna ge sami aya mahja teh maula hamba sahayana Umar bin Khattab. Kagolong jalmi kulit hitam tapi baris atanapi parantos dijanjikeun baris lebet kana sawargana Allah Subhanahu wa taala. Nu katilu nyaeta ieu nami nu katilu nyaeta Luqmanul Hakim teh. Jabah hamba sahaya tukang kai kulit hitam tadi teh kondisi fisik sagarupina tos disebatkeun sapalihna tapi baris lebet kana sawargana. Iwatu iman rahimakumullah pami nilik kana keterangan eta panginten saleresna mah panginten umat salah urang sadayana salaku umat Islam ti kawit ayeuna atanapi panginten ieu teh janten hafalan urang ti zaman kapungkur. Heug panginten dina dinten ieu urang aos deui ti kawit dinten ieu panginten urang teh ngawitan dinten ieu ulah ngabenten-bentenkeun jalmi dina segi kondisi fisik. Heug nu bodas ngarasa kasep, nu jangkung badag ngarasa gagah. Anu good looking teh ngarasa superior. Aya samulihna kondisi fisik anu tadi disebatkeun ngaraos minder, ngaraos teu percaya diri. Panginten lebat kana sawarga mah sanes ku kondisi fisik, sanes ku kasepna, sanes ku geulisna. Tapi sakumaha panginten keimanan sareng kasolehan sapertos halna dicontohkeun tina 3 jalmi tadi atanapi langkung spesifikna kana hiji jalmi anu ku urang sakedik demi sakedik dinten ieu diaoskeun.
Ihwatu iman rahimakumullah, Luqmanul Hakim teh kondisi fisikna saperos kitu. Teras teh naon nu matak dijantenkeun spesial dugikeun ka dijantenkeun nami surat sareng dicatetkeun dina sababaraha ayat. Luqmanul Hakim ieu teh nu tadi diaoskeun sama sahirupna sareng Nabi Daud alaihissalam, sok sanaos anjeunna tukang kai, sok sanaos anjeunna hamba sahaya, tapi ternyata Luqmanul Hakim ieu teh janten hiji jalmi anu dipercanten ku Nabi Daud alaihissalam. Upami Nabi Daud alaihissalam teh meryogikeun nuju mayunan hiji masalah, meryogikeun jalmi anu tiasa pami ngobrol teh ngadongkapkeun solusi, masihan ide-ide. Ta Nabi Daud alaihissalam teh mercantenkeun sagarupina teh ka Luqmanul Hakim ieu. Bahkan di pasihan predikat kodi, ai kodi teh panginten bahasana hakim pami urang mah. Janten pami meryogikeun mutuskeun hiji keputusan tina sababaraha kemungkinan, Nabi Daud alaihissalam teh ngulem Luqmanul Hakim kangge dijantenkeun balad diskusi, balad adu renyum panginten. Terus teh diaoskeun dina ayatna pami tadi dina ayat nu diaoskeun mah Luqmanul Hakim teh digambarkeun hiji perwujudan sepuh anu maparin wejangan nasihat kanu janten murang kalihna. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa iz qala Luqman jeung nalika Luqman teh sasauran li ibnihi kanu janten murang kalihna wa huwa ya'idhuhu jeung anjeunna teh ngadiktekeun maparin hiji wejangan kanu janten murang kalihna teh ya bunayya yeuh anak king. Dina tafsiran Ibnu Katsir pami telepat ai ya bunayya ieu teh mangrupikeun panggilan sanyaah-nyaahna, panggilan tinu janten sepuh kanu janten murang kalihna. Yeuh anak king, yeuh kasep, yeuh geulis. Pami telepat mah nya sepuh kapungkur mah yeuh menak jinggo si naon? Sagala rupi lah nya. Pan ayeuna mah ibu bapak sigana tos jarang nya. Atanapi panginten pami murang kalihna ge aya nu dikitukeun naon sih mah? Da abdi teh geus ageng. Isin karena ku teu biasanya. Tapi ieu teh janten hiji hal anu dicontohkeun ku Luqmanul Hakim nalika maparin wejangan kanu janten murang kalihna yeuh kasep, yeuh geulis. Anak bapa si pangsolehna, si pangsolehahna, anak ibu regepkeun sakedap, ibu bade nyarios. Tah saperos kitu panginten. Hapunten nu kasuhun nya ieu ibu bapa senior wungkul mayunan murang kalihna abdi mah nembe satitik ya. Tapi sa pondok awasan dina surat ieu teh mangrupi panggilan sanyaah-nyaahna panggilan ti sepuh kanu janten murang kalihna. Ya bunayya. Jeung nasihatna teh diteraskeun la tusyrik billah. Poma anjeun ulah dugikeun ka syirik. Poma anjeun ulah dugikeun ka nyakutukeun Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Saestuna syirik teh mangrupikeun sa zolim-zolimna perbuatan. Ihwatu iman rahimakumullah. Luqmanul Hakim teh perwujudan sepuh nu maparin wejangan kanu janten murang kalihna. Teras nasihat anu dipayunkeun ku Luqmanul Hakim kanu janten murang kalihna teh nyaeta nasihat nu kahiji tentang ulah syirik ka Allah. Nasihat tentang akidah. Sehingga panginten pami dicontohkeun ku urang dina kahirupan urang sadidinten, dina urang mayunan sepuh nu janten murang kalihna, pelajaran anu nomor kahiji kedah dipaparin kanu janten murang kalih urang teh nyaeta pelajaran tentang akidah. Sehingga murang kalih urang teh bade gaul sareng saha wae, bade gaul di mana wae, bade gaul iraha wae ulah nepikeun ka hilap ai azan dongkap teh
urang kedah nyaketan ka tempat salat, urang kedah buru-buru enggal-enggal kangge ngalaksanakeun salat. Bade sareng saha wae, bade di mana wae, bade irah wae ai dongkap waktu salat mah ulah dugikeun ka hilap waktos uih, ulah dugikeun ka hilap waktos ibadah. Atanapi panginten pami urang tos jarang dipaparin nasihat kaula muda, tos jarang dipasihan nasihat ku sepuhna, tiasa janten bawa karena urang teh kantos nolak sehingga sepuh urang teh bosen, nah urang kedah ngerasakeun dina danget ieu panginten. Kanggo ngemutan diri urang. Nasihat Luqman wae tinu sepuh kanu janten murang kalihna nyaeta tentang akidah. Tah mudah-mudahan urang tiasa ngerasakeun dina irah wae hapunten nu kasuhun kapayunan para asatid bilih lepat ya. Bade nyakolakeun pan urang mah kadang sepuh pada umumna komo deui simkuring pami ngeunteung di lembur panginten sad hapunten nu kasuhun. Kadar pemuda atau pemudi teh kadang pami nuju sesah pisan. Margi memang dina segi pendidikan wae nu lebet kamu alimin sareng aliyah teh hiji dua di leuwih dulang mah. Kaetang sababar hiji lah. Kamu alimin aya hiji aya dua, ka aliyah panginten langkung seueur tapi langkung seueur sakedik. Tapi tangtos pami dibandingkeun sareng sakola umum mah tebih pisan perbandinganana. Sanes hartosna teu kenging nyakolakeun ka umum. Sanes hartosna wajib pisan nyakolakeun ka pasantren, ka sakola Islam. Tangtos eta janten kautamian. Tapi pembandingna kadang urang teh nyakolakeun ka umum sareng nyakolakeun ka pasantren teh pan nyakolakeun mah ka dieu. Sok babari gawe. Raraosan mah pangemut simkuring pami ngeunteung salaku alumni pasantren khususna pasantren anu aya di Sabuderen Pamengpeuk di Mualimin. Bujang-bujang lulus Mualimin. Sateuacan Mualimin, sateuacan lulus ke tos seueur nu ngaulang santri Mualimin mah. Pan eta teh padamelan ngaulang teh, pan eta teh gawe. Manya disebatkeun sesah milarian damal. Tah sakitu kitu panginten sanes maksadna teu kenging nyakolakeun ka umum tapi urang teh kadang pembandingna nyakolakeun ka umum teh ka dieu mah babari gawe ka pasantren mah sesah. Ka dieu mah leuwih seueur relasina ka dieu mah sesah ternyata tangtosnya urang uninga aya rezeki mah nu nangtoskeunna nu kahiji sanes sakola. Oge profesi mah teu ditangtoskeun ku lulusan ti mana tapi eta mah sakumaha uih deui ka urang sareng uih deui urang emut rezeki teh ditangtoskeunna ti mana sareng ti saha. Iwatu iman rahimakumullah. Eta intermezzo nu kahiji. Anu hoyong didugikeun saperkawis naon anu aya dina Quran surat Luqman. Oh panginten aya hiji deui dina surat Luqman teh. Ye. Simkuring nuju resep ngalenyepan sababarahaning ayat saperkawis tentang syukur. Karena dinten ieu teh Bu raraosan pami hoyong ngagaleuna naon hargana teh ti dinten ka dinten teh benten-benten. Bahkan benten-bentenna teh sanes saukur naik turun tapi seueur nama naik. Saenge kadang sok seueur ngeluh urang teh sadi dinten teh. Seueur keluh kesah. Tapi ternyata pami deemutan mah ayat-ayat atanapi hadis anu seueur ku urang diawaskeun teh seueurna motivasi kangge urang sadayana kanggo nebihan keluhan. Khususna naon anu aya dina surat Luqman ieu nu tadi kalangkung dina ayat ka-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Jeung saestuna kantos dilungsurkeun hikmah ka Luqman teh. Anishkur lillah pikeun senantiasa syukur ka Allah. Waman yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Waman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Waman yashkur fa innama yashkuru li nafsi ai saestuna rasa syukur teh kangge diri urang nyalira. Waman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka saestuna jalmi anu kufur
Allah mah maha kaya sareng maha kagungan kana sagarupi pujian. Ihwatu iman rahimakumullah, anu hoyong dilenyepan dina ayat ieu nyaeta ternyata menurut ayat ke-12 surat Luqman ieu mah sing saha jalmi anu syukur teh maka rasa syukur ieu teh kangge diri urang nyalira. Pan urang masuk gaduh emutan teh aya nyebat alhamdulillahirabbil alamin teh semata-mata urang muja-muji ka hadapan Gusti Allah. Eta leres atau nepi lepat? Eta tangtos leres ibu bapak sadayana. Tapi nu sok dihilapkeun teh nyaeta mah geus we jang Allah, urang muja-muji unggul. Tapi pami dientengkeun dina ayat ieu ternyata kalimat pujian ka Allah teh uih deui timbal balikna kangge urang sadayana. Simpelna saperos kieu, rasa syukur teh alitna ngagambarkeun rasa terima kasih urang ka sasami ciptaan Allah, ka sasami umat manusia. Dina hiji waktos urang dipaparin bantosan ku jalmi anu sanes. Heug nalika urang rengse dipaparin bantosan teh pan aya pilihan responna teh. Bade nganuhunkeun atawa nepi henteu. Pami nganuhunkeun urang direspon deui ku nu sanes kumaha, pami teu nganuhunkeun bade direspon kumaha. Urang teh nyebat we nuhun kanu tos maparin bantosan teh nuhun. Komo deui dituturkeun ku doa jazakumullahu khairan katsira. Pan responna teh raos pisan ye. Jalmi teh tos dibantosan ku urang nganuhunkeun. Urang ge moal kapok. Dina waktu sanes maparin deui bantosan ka jalmi eta. Payunkeun deui pami urang dipaparin bantosan teu nganuhunkeun sama sekali urang teh acuh, cuek. Pan respon tinu sanes teh tiasa janten jelema teh pika sabeleun. Geus ditulungan teu nuhun-nuhun acan. Teu ngarep-ngarep diburuhan tuh pan panjang bahasa jalmi mah Bu. Dipanjangan deui tiasa eta teh. Lain ngarep-ngarep diburuhan ieu mah hayang dinuhunkeun teh henteu sama sekali. Allah mah moal kukulutus saperos kitu panginten siga umat manusia pami teu dinuhunkeun. Dati dia ge tos dipasihan keterangan waman kafaro cing saha nu kufur fa innallaha ghaniyun hamid. Aya Allah teh maha beunghar oge maha kagungan kana sagarupi pujian. Allah mah nya beunghar nya teu butuh dipuji ku urang saleresna. Jadi pami urang teu syukur ge Allah mah moal bendu ka urang. Ngan pami urang sateras-terasna teu syukur tiasa janten kan aya syukur aya kufur. Kan kufur ieu teh ayeuna hartosna kufur ingkar. Tiasa janten naha syukur dibandingkeun janten kufur karena kufur ti dieu teh ingkar anu level paling dasarna. Ingkar anu level dasarna ingkar nu kahiji mah urang teh mopohokeun kana rezeki, kana kanikmatan, kana karunia anu parantos dipaparin Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Kufur anu lajengana, kufur anu level salanjutna nyaeta urang ingkar kana sagarupi naon anu parantos diguratkeun kangge sadayana umat manusia. Nauzubillahi min dzalik. Urang ulah dugikeun kanincek derajat kana saperos kitu. Ihwatu iman rahimakumullah. Dina hiji hadis upami telepat riwayatna Imam Ahmad. Kantos digambarkeun hiji kisah Nabi Muhammad SAW dipaparin hiji kondisi bingah anu matak ngajantenkeun tumaninah merenah katampina kumanah. Dina kondisi saperos kitu Nabi Muhammad SAW saurna doa teh alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi sagala puji kagungan Gusti Allah bini'amatihi anu parantos maparin kanikmatan ku kanikmatan ieu tatimmus sholihat. Parantos disampurnakeun sagarupi kasaean kasolehan kanggo urang sadayana. Janten ieu gambaran kanggo urang pami dieuntengkeun kana hadis ieu mah aya kondisi bingah
aya kondisi anu merenah katampina kumanah urang teh ngaoskeun alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Urang sehat, urang dipaparin rezeki, urang dikersakeun tiasa ngagaleuh benda anu ku urang dicita-cita didamba-damba, urang tiasa ngengingkeun rezeki anu teu biasa ku urang katampi satidinten urang ngaoskeun alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi dina kondisi anu sanesna dan Nabi Muhammad ge sami manusia siga urang sadayana aya senengna aya bungahna aya sedihna aya merenahna aya tegenahna. Tapi Nabi Muhammad SAW teh dina kondisi sedih merana naon gelisah galau merana zaman ayeuna mah gegana teh kondisina gegananya gelisah galau merana Nabi teh maparin hiji doa oge kanggo urang sadayana alhamdulillah ala kulli hal. Jadi masih keneh kalimatna teh puja-puji kanggo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi nu tadi mah pamibungah teh alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Pamikiran ngaraoseun mah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji kagungan Gusti Allah anu parantos maparin ieu kondisi ka urang sadayana. Ihwatu iman rahimakumullah. Kirang kumaha Nabi. Urang uninga ai Nabi teh jalmi anu parantos dijangjikeun lebat kana sawargana. Dimaksum levelna. Anu namina dimaksum tiasa janten ngaraoskeun atanapi ngalakukeun kasalahan sakumaha mestina umat manusia tapi dispesialkeun langsung ditegur. Ku Allah Subhanahu wa taala urang uninga sababaraha gambaran ayatna Nabi ditegur. Tapi dina kondisi dispesialkeun kitu pan Nabi mah teu ngarasa ngaraja, teu ngarasa kudu cukup kieu we saayana ibadah ka Allah mah. Tapi ternyata nuju bingah wae muja-muji ka Allah, nuju sedih wae masih keneh emut ka Allah. Pami dientengkeun ka urang. Urang mah pan kadang nampi hiji kondisi nu merenah wae ngarasa, ieu teh jerih payah urang. Ngarasa ngaraja, ngarasa ngajago. Ieu lamun lain ku urang, moal jadi ieu bangunan sagede kieu. Lain semata-mata muji ka Allah. Sawihna deui kadang urang mah nuju sedih. Nuju kirang raoseun teh kadang kukulutus, amek-amekan, murukusunu, sagarupi bentuk bahasana mah. Tapi pami tadi dientengkeun kana keterangan anu tadi ternyata Nabi Muhammad wae awonna muji ka Allah. Bingahna komo. Ya urang satebih ieu dinten ieu tos sabaraha kali ngaoskeun alhamdulillah. Tiasa ngaos ka masjid alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tiasa tepang sareng wargi anu ngadukung ngarojong kana sagarupi kasayan urang alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Gaduh pasangan di bumi bojo bapana caroge ibuna anu ngarojong angkat urang ka masjid ngalaksanakeun sagarupi kegiatan positif teh emut deui ka Allah. Nalika dipaparin deui kondisi anu samulihna, naha kasab teh poe ieu mah kurang batina. Kasab teh poe ieu mah capek. Maka urang emut deui ka Allah alhamdulillah ala kulli hal. Samata-mata sagarupi kondisi anu tumiba ka sisi urang teh nyaeta sagarupina ti Allah Subhanahu wa taala. Ihwatu iman rahimakumullah. Eta naon anu hoyong didugikeun diaoskeun dina Quran surat Luqman. Surat ka-31 ayat ka-12 sareng ka-13. Mudah-mudahan naon anu kondisi sagarupina tumiba ka urang sadayana, ka keluargi urang sadayana senantiasa nyaketkeun diri urang
kalebet jalmi anu syukur nebihkeun kana derajat kufurna. Ihwatu iman rahimakumullah. Pami tadi dikawitan ku naon anu janten kasauran salah sawios sahabat Ali bin Abi Thalib teh hayatuna kulluha ibadah. Kanggo naon pangintenya mudah-mudahan aya pakuat pakaitna sareng naon anu tadi parantos diaoskeun. Dina hiji catatan hiji buku simkuring dina hiji buku kantos diawaskeun ai umat manusia teh semata-mata ngalaksanakeun sababaraha kagiatan dina sadidintena dumasar kana sababaraha alasan. Santeuna aya 5 alasan, aya 5 argumentasi kanggo urang sadayana naha bet pagawean ieu teh kedah ku urang diudag. Misalna naha urang teh bet kedah kasab, naha bet urang teh kedah ka masjid. Aya santeuna aya 5 alasan anu ku urang tiasa dijantenkeun argumentasi dina kegiatan sadidinten. Naon wae anu kali nu 5 teh. Mudah-mudahan ieu nya relate sareng kahirupan urang. Ai relate naon sesuai sareng kahirupan urang. Anu kahiji umat manusia atau nepi urang sadayana ngalaksanakeun hiji kagiatan teh dumasar kana alasan kahartos ku secara rasional. Ai rasional teh panginten urang sok nguping bu bahasana teh kudu kaharti ku logika, kudu kaharti ku akal. Tah ai kedah gaduh alasan secara rasional teh berarti urang ngalaksanakeun hiji kagiatan kahartos ku akal urang. Contohna naon, simpelna naon? Siga urang sadidinten anu biasa ku urang dilaksanakeun, siga urang pami ngaraoskeun lapar. Pan pami lapar urang otomatis milarian tuangeun. Pami tunduh kedah kulem milarian tempat istirahat. Pami urang mules moal ujug-ujug nyaketan ka dapur. Sok sanaos jamban urang biasanya caket sareng dapurnya. Tapi maksudnya pami mules tangtos akal urang teh moal lami ngemutan, pasti ngajajabkeun diri urang otomatis nyaketan ka jamban. Tah eta dumasar urang ngalaksanakeun hiji kagiatan teh karena kahartos secara rasional, kahartos ku akal. Eta nomor kahiji. Aya nu kaduana. Aya nu kadua naon? Nu kadua teh urang ngalaksanakeun hiji kagiatan dumasar kahartos secara emosional. Ai kahartos ku secara emosional teh kumaha ibu bapak? Siga kieu. Di masjid murang kalih urang teh hareureuy. Heug nuju hareureuy aya nu nangis. Ceurik salah sahijina teh. Nu hiji budak urang, nu hiji budak batur. Pan kadang pami nuju teu lami ngemut mah tanpa seueur deemutan, tanpa seueur basa-basi, nu pangheulana dibela teh saha? Otomatis budak urang nu dibela teh. Eta teh naon? Karena berdasar pada melan anu ku urang teh terdorong secara emosional. Aya iketan sareng hate urang, aya iketan sareng emutan urang. Dinten Ahad kamari. Dinten Ahad kamari aya naon Bapak Ibu? Tah, aya pawei. Nu pawei eta menurut ibu-ibu, menurut bapak-bapak, nu konvoy persib deui nya jadi persib. Konvoy persib sabaraha ribu jalmi, sabaraha ratus jalmi. Ternyata aya puluhan ribuna ibu bapak. Puluhan ribu jalmi minuhan kota Bandung. Ngangge raksukan biru sadayana. Tangtos raksukan biru teh sanes raksukan parpolnya, sanes raksukan partai politik, tapi raksukan atribut Persib. Eta menurut ibu bapak aya nu muruhan teu? Pan teu aya nu muruhan. Ngan karena urang teh urang Bandung, urang teh urang Jawa Barat, secara emosional
Lamun aya nu patali jeung Persib, urang kudu pangheulana Mela. Pan bahasana ge naon? Persib nu Persis nu ana. Ya. Tah eta aya nu disebatkeun alasan argumen secara emosional teh. Teu ngemut panjang, teu kudu aya nu muruhan. Pan sugan nu dongkap pangheulana ka gedung sate diburuhan. Atanapi urang teh dititah ku Haji Umuh, pan urang teh teu mang acan ku Haji Umuh teh. Pan urang teh teu dulur-dulur acan kasih Ciro Alpes teh. Tapi karena dorongan emosional orang-orang Bandung, orang-orang Jawa Barat kudu mela Persib. Teu aya nu muruhan, asal motor urang sehat. Urang ngajagjag angkat ka ditu kanggo ngiringan raramean juara na Persib Bandung. Eta alasan secara emosional. Jadi nu kahiji mah rasional, kahartos ku akal. Nu kadua mah kaiket sareng hate urang, atanapi emosional, kaiket secara emosional. Pami urang ya kaiket ku Masjid Al Jihad dinten Salasa. Dinten Salasa teu ngaos teh, wah asa nyeri awak poe ieu mah, minggu ieu mah. Sabab naon poe Salasa teu ngaji ka Al Jihad. Ngan aya teh nu kitu? Pan teu aya, kadang urang mah biasa we nya kakantun ngaos teh. Aya deui nu katilu. Aya nu katilu naon nu tadi rasional, emosional, anu katilu mah alasan dumasar karena kultur, kebiasaan, adat istiadat. Contohna siga kumaha? Ibu bapak rahimakumullah. Bahasa zaman ayeuna mah aya istilahna viral. Ai viral teh kumaha tah? Loba nanya ieu mah ustad teh cenah. Hapunten nu kasuhnya. Ai viral teh keur rame, nuju mahabu. Batur ngasaan anu urang ge kudu pipilueun ngasaan. Urang uninga dina HP urang, dina medsos urang aya seblak naon misalna teh di Banjaran. Oh hadan, sawios-wios. Kerap deui nya. Aya seblak gaul misalnya teh di Banjaran, karena viral, karena rame, teu mereogikeun alasan seueur urang ge kudu ngilu ngasaan ka batur. Nurutan ya urang ge angkat ka itu. Atanapi ibu bapak pami kenging nyontokeun siga kieu ya. 2 tahun kapengker, ibu bapak uninga aya simkuring sanes bade ngiklankeun nya. Aya nu uninga mie gacoan. Mie gacoan ieu nu janten daya tarikna gaduh tempat bahasa murang kalih ayeuna mah estetik. Aya estetik teh indah dipandang. Indah nian dipandang, indah difoto, indah diabadikeun. Tempat narawaseun tapi tuangeuna mirah. Zaman kapungkur 2 tahun kapengker pami telepat, simkuring sok uah uih ka kota ngaulang daerah Lodaya. Pami kenging ngagambarkeun Bu, gacoan 2 tahun kapengker sasih Ramadan ieu mah. Tabuh 11 siang atanapi tabuh 10 enjing-enjing, gacoan teh antriana luar biasa. Cacakan sasih Ramadan. Pedah cabang anu di Buah Batu ieu nembe buka hari teh. Karena naon ku resep, ku rame, ku nuju viral. Sasih Ramadan wae kudu ditubruk. Walau alamnya bade nuju duka nuju saum atanapi henteu. Panginten urang sadayana teu tiasa nyimpulkeun. Ngan eta antrian dipinuhan ku jaket oren sareng jaket hejo. Nya da urang meser langsung mah panginten isinnya. Matak muruhkeun we kanu di jaketan. Ngan ieu jam 11 siang sasih Ramadan da tebih kenehnya kanggo haneutkeun magrib mah. Ngan karena ieu jalmi teh karena dumasar kebiasaan katungtut ku adat kebiasaan batur ngalaksanakeun ieu urang ge kudu pipilueun matak urang ge ulah katinggalan zaman.
Urang kenging teu ngaos ka masjid karena pipilon ku batur karena sieun katinggalin zaman. Kenging. Ngan biasana siga pemuda ya, pemuda teh alet-aletan ka masjid. Gugur saurang biasana teh matak ngajantenkeun gugur babarengan. Karena orang teh ngalet ka masjid biasana karena balad urang ge teu ka masjid deui urang ge geus we. Pami ibu-ibu mah biasana tos benten nya kulturna kabiasana ngan murang kalih nu anom sok kitu. Tah matak ieu teu cocok kangge ku urang dilakonan sadidinten. Latah ku kabiasaan mah nya mangga-mangga we ngan urang kedah tiasa ngontrol anjeun panginten. Anu kaopat menuju terakhir ya, dua terakhir. Urang dumasar ngalaksanakeun hiji kagiatan teh karena ngadongkapkeun kauntungan. Semata-mata kangge urang sadayana. Seperti halna naon? Urang teh ngalaksanakeun kasab. Urang ngalaksanakeun padamalan urang. Pan urang teh ngalaksanakeun damel teh. Panginten diantawisna buburuh kadunungan urang. Atanapi bawa urang nu kasab nyalira janten dunungan kangge diri urang kanggo nu damel ka diri kana padamalan urang kanu sanes. Nah ieu panginten sok ku urang dilakonan dina sadidinten. Tapi ieu ge janten sanes hiji alasan anu kedah ku urang dihadapkeun dina milarian karidoan Allah Subhanahu wa taala. Teu aya panginten anu angkat ka Masjid Al Jihad teh ngajengkarkeun sampeana bade ngaos tapi semata-mata hoyong diburuhan. Ku Ustad Amin misalna teh. Atanapi ku saha pan teu saparos kitu. Maka naon anu kedah ku urang dipayunkeun aya alasan anu kalima. Naon aya nu kalima? Nu kahiji rasional, nu kadua naon tadi teh Ibu Bapak? Emosional, anu katilu kultur kebiasaan, anu kaopat ngadongkapkeun kauntungan, tah anu kalima mah urang ngalaksanakeun hiji kagiatan, hiji padamalan teh dumasar karena nilai atanapi value pamibahasa ayeuna mah. Ieu janten hiji alasan anu kedah ku urang dihadapkeun. Aya nu namina value, nu namina nilai teh naon? Pan urang teh kangge ngalaksanakeun ibadah teh hiji-hijina anu diarepkeun ku urang teh urang nu matak nambihan nilai. Nilai naon? Nilai diri urang payunan Allah Subhanahu wa taala. Ngalaksanakeun hiji kagiatan teh beuki nancepkeun katauhidan. Beuki nancepkeun keyakinan urang samata-mata sagarupina kedah disandarkeun kana karidoan Allah Subhanahu wa taala. Milarian kauntungan kaci. Latah ku kultur adat kebiasaan ku dilaksanakeun ku nu sanes kaci. Ngalaksanakeun kegiatan secara emosional ge kaci. Ngalaksanakeun hiji kegiatan dumasar karena kahartos ku akal ge kaci. Tapi semata-mata sadayana sagarupina naon anu ku urang dilaksanakeun dina kegiatan sadidinten teh kangge milarian nilai, kangge nancepkeun nilai katauhidan di payunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga leres-leres hayatuna kuluha ibadah. Urang ngalaksanakeun ngaos teh, urang salat teh, urang saum teh, urang damal teh, urang nongkrong teh, simkuring sok nongkrong ya. Sareng Ustad Farhan, sareng Ustad Asep Deni dia mah. Ustad Yuris dumasar nongkrong wae ge kerdah samata-mata hayatuna kuluha ibadah, milarian nilai payunan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu tiasa kadugikeun mudah-mudahan aya manfaatna khususna kangge simkuring umumna kangge sadayana. Hapunten nu kasuhun pilih bahasana panginten teu runut ti nomor hiji dugikeun ka dieu teh pabeulit. Tapi mudah-mudahan naon anu ku urang diaoskeun tina dinten ieu hiji panginten janten naonnya koreksi kanggo diri pribadi anu ngadugikeun lepatna saena panginten mudah-mudahan janten amalkeuneun larapkeuneun kangge diri urang sadayana dina kagiatan sadidinten. Hapunten nu kasuhun payunan guru-guru simkuring sadayana Ustaz ti dieu seueur guru-guru simkuring unggul. Mudah-mudahan tiasa ngamaklum sagarupi bentuk kesalahan, mudah-mudahan tiasa dimaklum tina manahna. Sakali deui simkuring dumasar bertindak janten badal paintennya Ustaz Tatan
anu gaduh pamengan mudah-mudahan tiasa ditepangkeun sareng urang sadayana dina waktos anu sanesna. Allahu yakhudhu biaidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fi sabilil haqq. Ana muslimun qabla kulli syai'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.